wabarakatuh. Untuk tampilan anak yang terakhir adalah pidato ya. Seperti yang telah saya umumkan tadi, kembali Rehan untuk berpidato. Tepuk tangan Ibu dan Bapak. Nah, bisa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka duku duka pae melakna di bayasehan. Duka tunau duka yang tut saya nak beki eueuhan. Daun awi, daun gedang, balana diperhatikan. Manawi kaya haudang, cobi suena ada ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dona lauk na kaya mbak, bahaya mengaca tempe. Undayu cukup loba, ngajauh salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leweng, dicebayan make cai. Isi tadi kaya malaweng, cobi ajayan sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin sayang hadirat, muslimin sayang muslimat, ibu-ibu sayang bapak-bapak, pemuda sayang pemudi, santaiwan sayang santaiwati, dina waktos anu ayana sim abdi bari pidato anu judulna sawe Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangayupikeun contoh kanggo wayang sadaya, utamina dina kesolehanana. Diantawis buktos saben Kanjeng Nabi dina hiji kisah. Kanjeng Nabi tiap balik ke masjid sok aya nu ngiduhan. Tiap nuju salat sok aya nu ngawan kutai. Tapi Kanjeng Nabi terendam, takehel. Kanjeng Nabi tetap sayang kepada mereka. Hadirin yang saya cintai, pepatah mengatakan, wayang yang sabar disayang Allah, wayang yang tidak sabar disayang setan. Ibu-ibu yang disayang Allah, yang disayang setan. Upami ibu-ibu yang disayang Allah, ibu-ibu kada bae sabar, sabar kana musibah, sabar yang ngalakunan ibadah, sabar yang ngalakunan sholat. Bapak-bapak sok teolet aya di masjid atau di bumi. Bapak-bapak mah kedah di masjid, ibu-ibu mah kedah di bumi. Kapan aya pujian lagi?
Di bumi cai helang, di pesantren cai helang, di dieu oge cai he. Bagaimana aku kan betah ceramah, di sini pun aku susah gelisah. Jangankan menyambutku dengan kue kesukaanku, secangkir susu pun tak tersedia. Yang susu. Ibu-ibu teskan. Bang datang waktu subuh, bapak-bapak kelekat tuluh, tinggalan sholat subuh, nuki tu jalma tepuguh. Bang datang waktu duhur, bapak-bapak kelekat tidur, kalau main catur, tinggalan sholat duhur, nuki tuin sunah yang subuh. Bang datang waktu asar, ibu-ibu kalah nonton Indosiar, tinggalan sholat asar, nuki tu jalma kasasar. Bang datang waktu maghrib, pemuda-pemudi kalah udah idik, tinggalan sholat maghrib, nuki tuin sunah juaid. Bang datang waktu isya, budak sekolah kalah kanga gaya, tinggalan sholat isya, nuki tuin sunah kuya. Bang datang waktu pengajian, budak payawan kalah tiktokan, tuh tinggalan pengajian, nuki tuin sunah setan. Ibu-ibu tas kaetos, upami tas kaetos, sim abdi dicekapkeun sakit wae. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saweran saweran teh. Nah, terus hayang disawer teu. Mumpung aya palurah. Mumpung aya palurah yang disawer teu. Hayang disawer teu. Nyarios. Ternyata aya nu nyawer tah, Masya Allah. Luar biasa. Hayang disawer nyarios atuh. Hoyong teu. Aya patorosan Pak Haji ya. Sebatkeun sakalede nyebat santriwati sok. Santai wati. Bajigur. Bajigur. Masya Allah, ibu bapak sadayana terharu teu Pak Bu. Asa seru nyawer, Masya Allah. Ieu murang kalih teu acan sakola. Alhamdulillah ieu picontoeun urang sadayana. Mudah-mudahan ieu ka santriwati sadayana canak ieu nu sae nu ti raihan ieu. Aya tamina deui teu? Ti bapak hoyong disawer teu? Ti bapak hoyong disawer teu? Ya hayang disawer teu? Nyarios atuh. Palurah tos nyawer teu can palurah? Taya-taya nu nyawer teh. Palurah tos nyawer teu can palurah? Atas palurah atas. Sok ayeuna raihan hatur nuhun ka Bapak Ibu sadayana. Hatur nuhun ka Bapak Ibu sadayana. Doakeun raihan sing janten penghafal Quran. Doakeun abdi sing janten hafal Quran. Amin.